Ayam ngopi. Tinggal 20.000 duitnya. Ang, kopi ang. Siapa Doyok? Kopi naon? Lah, nu biasa we ang nganggo susu. Oh siapa Doyok? Mohon sok. Mangga kopi na. Oh, mohon. Siap nun ang. Gede wadoyok garung ngopi wa. Orang. Heeh. Nambah ka mana? Ka ditu yang budak wa keur ngaji ek mapageun. Oh, ngopi heula atuh sok ngopi. Oh nyatu wa. Ayo sok. Kopi hiji. Bade kopi naon wa? Ieu tak sarua wae nu kieu tan wae susuan. Jeung wae doyok saruakeun wae. Oh mun mangga siap. Tanya net tua amis heula yo. Oh, siap. Jeung wae doyok tumben santai di warung ngopi. Iya puguh ge. Di imah ucai lah tepurun ka dieu we hayang kopi ting. Sok ngopi atuh. Oh nyanya tuh erek wa. Ieu tak budak sok seperti kieu nya wa. Pokona balik ngaji bari mapageun. Mangga. Oh, Kopi na. siap. Atur nuhun, atur nuhun. Nah budak sok jeung saha wae ngajina ka ditu. Pan jauh sok dianterkeun. Sok dianterkeun wa lamun wih di teh yang dijemput. Oh, nya ketang lah meungpeung budak. Ang ieu sabaraha ang? Janten 35.000-an A. Kagok atuh ayo sareng ieu tah dijejekeun 50 nya nya. Engke ku doyok tah. Dibayarna. Oh mun mangga tuh A. Ya nuhun, wa, nuhun nya wa. Ayo abdi mapageun heula murang kali ngaos. Nya tua. Nah si goblok aing nawaran kopi asukeun aing terek dibeli ku manehna. Nah kelak ngarampok ah. Aing duit 20.000 goblok. Teuing. Si kunyuk segala digondol. Jakal aing nawaran.